parah nih. Mare, ya, Di mana-mana? yang itu boga pisan duit ya aya heula. Mare, Itu naon? deng di mau keur meuli beas-beas acan geura. Manya beas-beas acan. Aslina aing mah. Da kumaha? Nya cenah lahar ayeuna oge. Deng atuh euy, Da kumaha? minjem heula atuh. Engke mun aya mah dibayar ieu. Baraha? Nya eta bogana sabaraha? Gocap. Nah, tuh gocap mah meuli beas sungkul. Nah, sorangan mah yang nginjemnya nyungkun geuningan heug sabaraha mentana? Sampai gocap atuh. Nawar deui. Cepet we. Ih, 200 atau 200? Atuh jadi ngagedean sia mah. Ih, buru-buru kayak geus aya mah dibayar ieu kurang ge. Tapi ulah lila teuing. Geus. Nuhun nya manehnya. Ini Kayak lamun geus aya mah beas acan di asli imah. mah aing. Cenah lahar ya di mah ge. Nuhun maneh. Cik, ditu. Masih euy kitu si Isa pinjam duit tek meuli beas. Aing asa cangcaya euy. Tapi itu dibere da kaunya aing teh. Sama. Oh aing teh bisa kitu-kitu lah. Wah, si kunyuk. Oh mau nginjem duit teh meuli beas si koplok. Oh mobil mau awewe kehead teh anjing. Oh anjing. Sakonaon mah, Dek? Teu kunaon? Nah, atuh eta beungeutna kitu kunaon? Teu kunaon? Nu bener eta, padahal eta digan nyekel we sukuna kunaon? Teu kunaon? Ieu mah rematik. Oh, suku. Oh, boga penyakit rematik. Heeh. Bisa dituyun atuh ka hareup. Oh, ada jag-jag. Ieu keur dilancarkeun kieu wae. Heeh, atuh. Eta naon mah? Heeh. Nah kunaon Isa. Dijedak aing kena lawang pantau ding. Aduh. Udah siapa awak teh jangkung-jangkung teuing. Cepet mah tuh jangkung mah leuweung daripada sia penek. Bohong sia teh mun jangkungna bari badag. Nah, sia mah jadi ngecek kunyuk. Heueuh. Daripada sia hidung tah. Nya hidungnya pendek. Ih, Aing ngahidung kieu ge aya manis-manisan. sok kitu. Nu lucu aing manis. Iya. Ih, pahang gitu hidung lagi. Sia ajaran lamot. Lamot-lamot daripada sia tah. Nya pendeknya hidung. Ih, caket gitu. Daripada sia begeng juga nu teu Ramadang. Daripada sia kehet. Leuweung aing mah jangkung-jangkungna. Sia mah nya pendeknya hidung. Mandi geura tah ame teh wabuk teuing. Kosok heta sia tah madang Ramadang. Nah oke jadi imah sia. Yap ilu ka imah aing tuh loba kejo mah. Cih, da sia rese odi. Daripada sia burut. Hese ngubarana kehet burut mah. Kumaha eta geus kitu pan ngubarana hese cek aing ge. Sok main ecean tah sia teh lah. Aing ngomong mana salah tiga-tiga can tadi aing ngadengikeun. Ngarti aing hiji can. Mana ka mana lah. Sebuli teh aing teu boga duit. Mana amangan duit? Hah? Mana amangan duit? Atuh. Mana boga teu? Ih, siapa? Ulah ambon. Mun sampo naon aku. Siapa? Mana tidak aing mah mau saya ke kebon wae bareungit ke atuh ka kota ulin teh. Agung mana yang nanya lagi. Aing jangan mah potong nih, Beb. Mana? Oh, itu duit teh, Pak. Cing dulu. Aing anu. Hari atuh lah. Aing dulu
usaha? Lu anu liwat so anu bikin Lisa, bikin dia. Kamu jaket ih. Pamali kan. Geus bikin deui sa teh selebeu. Ih, neraka sa teh selebeu kan. Heuh, pan eta mah milik mana eta mah nu simang itu karunya. Ih, aing mah teh sapilu-pilu tah bae aing mah teh ilu nanaon ih. Si anu nyulurkeun bae bikin deui we juga ka zamanna tuh udah. Lah pokoknya masalah model gitu we pokoknya sulurkeun masih sekolah zaman baheula mah. Jauh buru. Ya, kela, ya nuju kali apa? Mang. Kela kak. Duit murah, duit saha? Duit murah. Iyalah. Ya duit aing 100 eueuh. Di mana tadi murahna? Oh, di ditu. Oh, nuhun atuh Jang. Oh. Jang, mana duit orang? Ayah mang tadi budak letik ada nyusulan. Oh, aya. Nyebut kena duitna di si Ujang, cenah mana duitna? Duit. Nah kapan duit maling di orang? Pan ku tadi diantarkeun ku si budak nu tadi nu letik-letik nih ke baju barem. Lah, sok tarang ngaku maneh mah. Kadiekeun duit orang. Pan tadi cek buat ke baju bareng ge cenah di dieu duitna. Cih, teu kumaha si selebeunya. Geus dibikeun mah Buru sumpah. hujan-hujan. Bener aing ngomong sih dibikeun. Ieu. Nah, ka mana gocap deui? Nah, ada eta mah nu urang mang eta mah tina HP. Nah, kumaha sia mah? Teu para rubuh pisan kan. Ka mana keun gocap deui? Astagfirullah, aing mah bener mang ku si anu budak eta tah. Selebeu. Iya, kene. Heuh, kopa tulah bae. Kalau aing hujan geus bae kope mere gocap deui mah. Mang. Alah, nah kumaha si selebeu suka aing teks dibikeun. Duh, aing. Aing bareng duit eta ngan boga sakikituna atuh isuk aing bakal kumaha di sekolah. Ongkos selebeu mah. Gitu aing capek ieu. Sarua aing ge. Tah, Sal, kebenaran aya maneh. Naon? Anter aing ka kawali, ke di ojegan. Ek meuli obat ka apotek. Ek meuli obat. Na obat jeung saha, Ding? Jang ma aing geus buru gawat besi hujan manten ya. Naik beli obat naon kitu, Ding? Ma aing karasaeun beuteung. Karasaeun beuteung. Nah hamil deui, Oding. Pan mah maneh teh geus kolot. Lain kunyuk modal wae. Geus buru lah, anter buru. Kenapa bisa nyariin beuteung, Ding? Aku naon? Nyaho tos ngakan seblak meureunnan. Geus 6 Sal. Besi hujan manten. Murah ke seblak. Nah meuli seblak nanti mana eta kuat ka nyari beuteung kitu, Ding? Bet nyoteng atuh kunyuk. Tanyakeun we ka ma aing, geus ya ek nganter moal dibayar ieu ku aing. Ek dibayar sabaraha kitu, Ding? Wani sabaraha maneh? 15 sok ku aing dibayar. 15.000. Heeh, ieu. Ka kawali ka apotek. Heeh. 20 rek mah. Naon 30 Geus bisa? atuh 15. Geus kajeun lah. Tah atuh lah goceng dia tah jadi 20. Cek lu. Atuh aing. Ieu. Nah kumaha burik pan tadi ge beak bensin motor teh lain surung. Ieu. Sok sia nyurung ke aing bere goceng. Dah. 10 sah. Kumaha Atuh goblok. ukur lah hujan ya. Kapan eueuh bensinan, Oding? Tadi aing cicing di dieu teh. Ih anjing, sia Isa. Geus kadieun lah najis aing mending kenanya. Sia deui mawa goceng lah.